Iya teh personil. Ya personil tuh. Ya sultan caritaan yang di luar serangan. Ditanya kok yang tadi teh ulang-ulang wae kunaon. Ton. Yuk. Kunaon mana ulang-ulang bae? Galau ini itu. Galau kunaon? Biasa wewe. Wewe. Lah cing aing nanya ya kan galau ya. Ya naon lah. Aing ngarankeun selingkuh teh bener lin ibadah eta teh. Bener pisan Kak. Cek saha eta teh? Cek nu gelo. Jadi selingkuh teh ibadah bener cek nu gelo. Oh bener. Yod. Ieu teh aya nu galau. Coba kemana hibur, mana boga hiburan naon ya? Ton. Ya. Cinta mah ibaratkan gitu. Teka tempo wujudna tapi jelas aya. Jadi kumaha? Dan ya aya nu ieu. Aya nu galau. Si Budi. Coba cok. Bud. Boy. Saya tong ngarep boga soleh. Ah, jadi naon? Da we soleh mah teu boga hal. Oh jadi cerita kau we. Coba Bud, mana boga hiburan naon ieu nu galau? Ton, cari dengekeun ton ya. Cinta mah kok jalangkung, datang tadi onang, ini tadi anteur. Oh. Tit, kumaha di boga cek hiburan naon teh Tit? Ada kan sebanyak kata-kata Oh, jadi cari tanah mana mah meuli jengkol judulna teh. 1000-eun gitu tadi teh nya. Jadi temenan ku 2000-eun. Tuh. Cek maneh teh ka tukang warung teh kumaha kembali 1000-eun kita da mau loba kirim minyak wangi gitu cek maneh teh nya. Jadi geus loba pisan anu lebaran maneh esnya. Maneh geus ngarasa kahibur can. Alhamdulillah. Tak kurang enak dihibur deui. Para wali ya. Para wal. Kurang dihibur. Cerita ya orangnya berbahasa naik mobil. Dijublak dapikeun ka dieu ka Sangaranten. Ya kisah aya menyata ya mah asli na mobil bus. Nah kurang dicaritakeun kieu. Pasti maneh kurang ditanya ya hayang nyaho jawabanna nanti maraneh kumaha carana. Caritana dina mobil bus teh nya sapanjang jalan naik sapanjang dijublak mimiti naik kana bus. Paladus betul disana teh mah teuing teu kadeng ada pesorak ieu meureun sorak mesin gitu nya. Eta hitut paladak mah bau na beak karep. Eta mah ting naon di dahar. Teu nyaho. Pokona mah bangun teh diuk teh ada behareup eta teh. Anu gitu teh. Da bangun teh papaladasana mulas meureun nyeri beuteung gitu ting kumaha eta teh paladas sabut hitut. Bingung tah yang nanya kan jelema loba teh mau beun-beun jero bos nu ragem. Cing urang yang nanya tak kumaha ka maneh yud. Yang nanya supaya yang kepangi eta nu hitutna kumaha nanya. Lieur teu maneh. Hah? 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 Lieur pasti jelema loba sok maneh boga jawaban teu hayang nanya kumaha. Hah? Ditanya hiji. Wah, namanya yang maling ngaku samanya hitut yang itu cak tak keman mau mungkin era atau barunya ho. Wah, yang nanya kadinya kumaha yang nanya nak Den. Amuan hiji. Wah, tadi kapan mau lagi kawe mau hikmat corona dia mah. Raya kira-kira anu pangbauna wah iya ya berarti Kumaha lu main bau can mani. bau kasum. Nah, iya politik nanya. Dengekeun maneh nu galau. Wah, ya diceritakeun nya. Ya. Mim. Mimi tika panggih eta nu hitut caritana kumaha. Ieu mah dibejakeun mah ibu-ibu ya nya anu sok cempleng ngomongna. Anu kapanggih hitut ya. Kan mimiti teh nyati nyalinung teh di pentaan ongkos. Nah, ongkosnya mun sama harita 15.000 20.000 teh nyawa tanah mobil bus teh. Harita teh di pentaan. Pas di Purabaya, da meureun niatna mah elek urang teh ngobrol jeung kenek tadi tukang gitu nya dina mobil teh. Nek urang dikira eta tadi ka amu teh boh hitut cenah ka kenek teh. Ah, mau cenah Pak cenah. Cek kenek teh ka amu cek kitu. Cing sok kumaha mah yang kapangi cek eta nu hitutna saha. Kumahanya urang teh dibere ide kieu cek urang teh kitu. Pas ka kenek teh ngomong, "Celak ge di lawang pantau tukang teh." Kitunya di pas di eta teh di dinya teh di Mirmona sana teh. Mun teh salah mah, Purabaya ngomongna teh. Punten cenah ka ibu-ibu ka bapak-bapak cenah gitunya. Anu tadi nu hidup can mayar cenah kitu. Ari ibu-ibu eta teh meureun celatuk teh nangtung sorangan ngomong, "Ngeunah we cenah geus mayar." Apa kita teh eta si ibu eta teh.
Kapali semuanya teh. Lain mun cek urang mah kitu arek naon ngapuna. Si ibu-ibu eta tujuan eta arek turun carita teh di mana mun teu sama di Encayan mun teu salah. Di Cibarengkok teh geus turun. Do eta Daerah. burung oh era burung. Pos si cepot meureun. Da yakin eta turun langsung di Cibarengkok Gustin Wagung da mana. Era meureun anda main lagi ngamu meureun pas-pas ada meureun sanganan jelema ragem moal kapangi jeung kitu we cerita. Bangun nanti langsung ngising langsung turun atau nya